Manika bitah yang jajan kacang rebus 5 ribuan wae tah sakalian jeung baso ikan pamajikan hoyong cenah. Aktivitas kuring sapopoe di perantauan. Assalamualaikum baraya. Sapertos biasa milarian tuangan letakeun lodokeun pacokeun. Tah aya nama hoyong chicken meuli we 2 mah. Oke lanjut saatos meser chicken mah aya nama kukurulingan heula soalna pasar pameran mah lada jauh keneh. Uyuhan teu lieur soalna puputran wae jiga kolecer. Satadina merek dipangkas heula rambut teh tapi pas ningali ka hareup geuningan kalaka tutup. Jadi we jauh ka pameran teh kudu lempang heula muter. Karaos oge aya nama tos dugi, aya nama urang jajan tahu crispy jeung kacang kulub. Tah sakalian jeung baso ikan. Jajananana di dieu mah masih murah-murah, aya nu 5.000, aya nu 10.000. Tah aya nama lanjut kana cimin, cenah da hoyong cimin. Biasa meuli nama 5.000-eun. Tah aya nama keur ngaso heula da capek kukurulingan sambil ngemil cireng. Santos ngemil cireng mah aya nama lanjut meuli nasina ka Padang. Maksudna teh meuli nasi Padang. Tah ayeuna mah lanjut urang ka Alfamart meser mie jang stok soalna lamun peuting geuning lamun tos uwih damel teh sok lapar bae. Da kuring mah kana barang dahar teh mani beuki. Ulah seueur-seueur teuing meuli mina cukup genep siki. Mun kirang mah gampang ke meser deui ka dieu. Ayeuna mah tah urang bayar heula ka kasir jadi sabarahaeun nya totalna. Pami meser mie hungkul mah pasti mirah. Pami masih aya keneh artos mah meser teh hoyong sadus baraya. Ngarah awet meuli sadus mah baraya karena barang dahar mah is number one. Sanggeus beres mayar ka kasir ayeuna mah dilajeng wae hayu urang uwih baraya karena ayeuna mah entos sonten. Mun ayeuna mah geus moal mumpar mampir deui ka tukang jajan soalna tos saeup acisna. Sudah segala diborong itu baraya. Oke lanjut enak mah tos teh karaos tos dugi ka bumi baraya. Dicekapkeun sakitu heula videona hatur nuhun kantos maranco. See you next vlog.